Beberes di kamar sabari nambihan rak. Halo guys, anjay. Oh, balik deh ya nama ku bahasa Sundanya guysnya. Nyaho sorangan ding kamari orang bahasa Indonesia teh pacaleto teu parurugu asah yang seuri orang mangadengan nageunnya guysnya. Tadi dia teh orang terek beberes di kamar ada dek nambahan rak yang ponakannya guysnya. Kamar lemet, barang loba. Kieu we ininya guysnya. Kudu dirapih-rapih teh kudu kumaha alusna nya guysnya. Da geuning ari ruangan leutik menya di rapi-rapi mah nya kitu teh we kumaha anggar we babalatak deui nya guysnya. Tadi dia teh urang teh dibantuan ku alo urang cek urang teh bantuan cing teh urang beberes seueur sok wi cenah. Barang naoge dibantuan ku lanceuk ipar urang jeung lanceuk urang da sidikan heueuh urang kan karek udang gering ieu teh nya guys nya maksakeun da urang mah teu bisa cicing geuning nya guys nya. Jadi mun dicicingkeun teh asa cara rangkeu asa ararateu hayang beberes wae nih nya guys nya. Mungpang si bujang rada hampang birit cek urang teh sok cing teh bantuan heueuh wi cenah. Bari manehanana teh rurusuhan dan teh adedek apel teh ajeng awewe nya guys nya. Pokokna mah urang mah eleh aya nama ku percintaan barudak aya nama sakitu romantisna geuning leuwih-leuwih ti kolot. Budak segede plok ieu wae ge geus boga kabogoh urang mah ti heula boloho-boloho keneh sia teh cing teh de. Geus loba pangarti dina bobogohan teh barudak aya nama nya guys nya. Geus main bonceng-boncengan urang mah baheula cing teh leumpang cing hayang ketemuan oge cing teh tika di mana hela. Ngalaman teh si guys baheula lamun dek papanggih jeung kabogoh teh diantar ku hampir sa RT juga namanya guys nya. Tapi ka ngabring pa adeuy geuning di jalan teh geuning nya guys nya. Nya urang lanjut we aya nama urang teh di dieu teh masang ieu masang naon ngarakit rak susun ieu na alo urang nya guys nya. Da aya nama praktisan nu kieu daripada rak-rak nu galalede nya guys nya dibawa ke mana-mana oge ieu mah rikip. Jadi di dieu teh urang teh disusun sok teh de bantuan urang bari ieu teh uga-ugi urang teh semu leuleus ning nya guys nya aing hudang gering mah. Nyaho sorangan cuaca keur kieu mah geuning kasarang wae panyakit. Teu flu batuk, demam nya kitu teh geuningan aya jelema mah teu jauh tina gering nya guys nya. Tah geuning kieu we urang mah sapopoe teh geuning teu bisa cicing. Jadi dicicingkeun cara rangkeu. Jadi mending keneh beberes cek urang teh daripada cicing wae mah Da caritana di dieu teh urang teh geus ngarapi-rapi rakna cek urang teh cing TPS teh urang rangkai we di sisina cek lanceuk urang teh nya guys nya. Da sedik geuning ruangan leutik mah kumaha ngarapi-rapihna ge. Di dieu teh urang jeung ipar urang teh keur ngarapi-rapi rak deui cek urang teh nah ieu teh rada nyengso cing teh pantona rada cara roplok lah ucutan ieu teh duanana. Nah lanjut ieu teh milihan bajuna teh ka pararake cek urang teh daripada diingkeun tambu geus we urang bikeunan cing teh da lumayan. Masih aralus keneh daripada diduruk mah cing teh dibikeun jadi mangpaat jeung batur. Nyaho sorangan ning baju nu teu ka pararake mah daripada diingkeun tamu dina lomari mending keneh dibarikeun nya guys nya. Bari awak semu leuleus ieu teh tapi da kumaha cek urang teh pagawean mah kudu digawean daripada balatak tamu urang mah taresep cek urang teh tinggal lieuna teh asa teu herang. Nya maksudna teh herang teh geuningan teu indah dilihatnya geuning cek Indonesia namanya guys nya. Ieu teh tika loba baju-baju nu geus teu kaparake teh nya guys nya cek urang teh geus alang urang bikeunan cing teh daripada diingkeun tamu jang naon cek urang teh da teu butuh cing teh aya nu butuh mah jeun-jeun elap atuh. Terus acan dipake teh si arak-arakna teh dilapan heula da sidika kalarebul geuning kararotor. Tah ieu teh cek lanceuk urang teh tah mending ka dikieukeun tah cing teh rak anu eta cenah nu pendekna cenah urang kaluhurkeun cek urang teh moal asup maneh teh cenah sok cenah ngagugu ka urang. Jeung suku lomarina ge can caroplok-coplokeun cek urang teh ieu teh da kumaha geuningan asup cing teh alhamdulillah atuh cing teh ruangan leutik ge dirapi-rapi mah geuningan asa lega we nya guys nya. Pada posisi rak anu alo urang mah cing teh di luhur cek urang teh sok cing teh de kumaneh cing teh wayahna naek kursi bari ngome HP umat kitu patuh cing teh. Da geuning umat sagede kitu mah hese dicarek ulah ngome HP teh nya guys nya. Teh ieu teh ngarapi-rapi barang deui cenah daya aya lahan nu kosong deui dirapi-rapi we kieu geuning nya guys nya. Kumaha carana ruangan leutik supaya jadi meujeuh geuningan da kieu we jeung kieu geuningan cek urang teh kadiekeun lah urang mau rek meresan eta we baju anu si Nini cek urang teh. Cek lanceuk urang teh cenah da baju si Rini mah cenah leutik cek urang teh sok cing teh naon teh urang rapihkeun we cing teh daripada balatak tamu geuningan salomari cing teh eta baju saeutik teh. Nya hampuran tingali urang mah ieu kakedewulan kieu buuk ruag-reuwig jiga nu gelo geuning da sidikan udang gering mah kieu ieu teh can mandi puguna. Tu aya diberesan mah geunah we katingalieuna teh geuning cek urang teh rapi daripada patalamurut tabuh mah. Mati-mati leuleus ge cek urang teh ari ningali rapih deui mah geunaheun we posisina ieu teh baju teh nararumpukeun can diberesan lanjut we engke deui nya guys nya.